Ya tak cai boga bibi gratis mah isuk-isuk teh sesebret. Ya bibi bade sasapu heula haraling urang sasapu heula ye bibi gratis. Tadi dia ge urang sapukeun heula nya heuh da pagawean bapana teh teu weleh we geuninganan mun geus gawe ti peuting teh ceuk urang teh sapukeun naon hesena gunukeun di sisi majan maneh pamali cenah mah mun sasapu ti peuting teh rezeki urang teh cenah sok bisi kapiceun. Heuh da lain dipikeun keluar atuh babas sakeng teh da digunukeun di sisi di juru gitu tangarah komo nu urut barang daang mapan jadi engke teh sok loba sireuman cekeng tepan imah teh teu kaop geuning aya naon kadaangan nu marura geus sok jadi loba sireum geuning. Heueuh engke mah arek cenah da lalaki mah heueuh arek tapi da kitu deui geuninganan ih aya nu sarua teh si ceu tadi teh sasapuna teh nya teu lila geuninganan di dieu geus ngahaneutkeun sayur tadi teh ngagoreng asin jamrong heueuh karesep urang we jeung murah meriah jeung loba deui ceu. Ari ibu-ibu mah ceu hayangna teh nu murah meriah nu loba nu ngeunah wah pokona mah tek-tek bengekna teh hayang sagala murah we. Geus asak asina ceu tadi dia ge ya ase cabe jeung cengek urang haneutkeun nya ceu nya da jeung kompor teh kudu disunut bae geuningan aja sok datang ngadat kompor teh geus butut yang dilem biru ngan eueuh duitna ceu. Cigana mah mawa ka dilem biru ceu masih keneh bisa dipake mah terus ek dipake ceu tepi ka iraha-iraha oge tadi dia teh beres masak urang teh nyiapkeun heula jang bebekel si aya ngesembeb nya ceu nya biasa aya sangu aya deungeunna pokona kabeh tek-tek bengek samemeh urang dahar. Lantaran lamun urang keur dahar can disiapkeun ke teh mah rek init gawe mah geus jam sakieu mah wah mana bekeleunana mah wah sok ngaganggu ceu mung mung diganggu matakan urang teh disiapkeun heula tapi jang bebekeleunan teh kakarek urang teh arek dahar. Lamun teu kitu sok ngaganggu ka urang mung urang mah diganggu teh ceu sok amak urang mah tadi dege ceu urang teh dahar heula berdua jeung salaki heuh barudak mah di kalamar kena caricing we kayaknya di kamarnya barudak teh kabarari jeung mama teh hayang me time berdua jeung si babah euleuh-euleuh me time cenah ceu.